Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jeung tepang di Serang Musim Guring biasa di Erik Niko Official. Alhamdulillah baraya urang teh terus memasuki bulan suci Ramadan. Sasih Ramadan, bulan anu penuh ampunan, bulan anu penuh berkah kangge urang sadaya. Nyaeta bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pas dipenakeun deui ayeuna saum pertama, saum kahiji. Muga sing dilancarkeun sagala rupina atuh baraya sadayana nya. Ya. Bener kudu kuat ku goda teh euy. Puasa mah gogodana teh ulah berat marukana. Komo ayeuna puasa pertama wah asa berat. Komo nu tara puasa mah geuning sajam gak salila. Aduh puasa pertama teh atuh gogodana. Aing ngaran jelema nu puasa mah geuningan. Wah. Ditingalian teh meni. Wah geus segala macam we. Heeh. Ditingalian teh nempo cucungu hibar. Pajarkeun teh korma cenah hibar. Tu korma cenah hibar aduh teh cucungu. Ningali sanele geus siga marjan atau rasa melon cenah. Oh da keur puasa kieu mah marukana mantap kudu kuat. Kudu kuat pokona puasa urang teh kudu bisa lah. Intina mah ulah ngagodin sia teh. Ai di imah puasa, ai di luar jajan rujak. Sebelah komo sia. Ulah kadoraka teh. Kudu bisa tamat puasa bulan Ramadan mah lantaran naon wajib. Mun teu ngalakukeun sapoe we bulan puasa di bulan Ramadan ieu hutang teh kudu dibayar. Hutang. Bulan puasa kieu mah di irung ge berfungsina teh meuni tajam. Bulan puasa kieu mah tau geus tingali ku maneh. Mun nyuh mie we di beda desa. Nya ada ka ameu ka dieu ge. Ameu ka dieu ge nu nyuh mie. Aduh ampun ai. Pandu godana bulan puasa teh urang teh kudu naon kudu bisa kuat iman jeung takwa urang teh kudu bisa ngajaga gitu. Puasa pertama ieu teh kudu kuat sanajan nempoan jam hayo nah jam 1 nah asa setengah 2 teu maju-maju jam teh rasaan aja mah anger maju mah anger ini bulan puasa jam teu maju. Bulan puasa mah geuning adan oge kuat kadi perungguan. Hari pas mau adan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta mah lain nyokot wudu atuh. Nyokot teh mangkok jeung kolak. Belawak we. Saking gue lapar meureun. Alah marukana nu puasa mah. Jeung eta geuning mun ngabuburit samemehna mah geus disiapkeun segala rupa teh hayang meuli ieu, hayang meuli itu, hayang meuli cimoy, hayang meuli cilor, hayang meuli cimin, hayang meuli cireng, cihang, naon cikabeh geuning. Tahu Sumedang segala rupa dibeuli. Aing geus waktuna mah geuning geus adan. Aku kopi jeung udun sakitu seubeuh beteung mah. Aduh. Marukana bulan puasa teh kudu kuat iman teh kudu kuat. Jeung jaga teh lain dahar hungkul, lain minum hungkul puasa sakabeh-kabeh. Di ujung rambut nepikeun ka dampal suku teh kudu puasa. Puasa naon cenah model panon ulah dipake ningali anu teu bener. Puasa sia teh kudu pake tingalian teh anu bener. Ceuli ulah dipake dedengan anu teu bener. Segala rupa ge kudu puasa lain nahan dahaga hungkul bulan puasa teh. Diwir utamana mah ulah nepikeun ka ngomongkeun batur wah bahaya teh bisa ngabatalkeun puasa. Keur naon ari puasa nahan lapar jeung nginum hungkul mah naonan percuma atuh pada lapar. Puasa teh kudu sagala. Tahan emosi nafsu birahi kabeh kudu ditahan bulan puasa mah. Aya lagi puasa
puasa segala-gala madahan henteu alus minum henteu aya ngomongkeun batur beuki naon anu sada tuh aya lagi di rumahnya tapi jagalah usahakeun ulah usah cicing di imah sare da sare teh ibadah tapi da naon alasan berpuasa keur males-malesan lain da pedasna da tidurna anu orang berpuasa mah ibadah sare tadi imsak nepkeun ka magrib teu sia atuh sia teh abung sare teh ibadah sare teh ibadah ngantong lila teuing sia teh 2 jam atuh sare teh tak asup ibadah ieu mah di imsak nepkeun ka magrib sare udang-udang adan minum we teu sia atuh sia teh abung sia sare mah naon ibadah nya sare anu puasa mah urang aparah teuing we sarena kira-kira si subuh nepikeun ka magrib ya ieu kekuasaan Allah ari Syawal sok beuteung kosong sia sare kekuasaan Allah mah ai bulan puasa beuteung kosong ge hayang teh we hayo ya eta we sahiji kekuasaan Gusti Allah. So berpikir we Syawal aing teu bisa hees beuteung kosong kitu. Nah atuh puasa sasare wae beuteung kosong teh. Ya. Aduh kayaknya teh. Puasa kieu mah bener ketinggalian deui istilahnya aya ningali kasau siga kueh barok atuh. Ningali kamoceng siga manis. Aduh ampun aing dan puasa kieu mah segala rupa ge ningali karpet siga lapis legit sarung ieu mah sarung ada siga babat atuh dan puasa mah tak didoakeun we urang silih doakeun ku Mang Cepot sareng baraya di mana wae ayana atuh anu utamina mah cing sarehat cing lancar ngajalankeun ibadah puasana ibadah nu sanesna sing lancar sadayana cing disarehatkeun diparenjang yuswakeun agung miliknya urang teh mayunan sasi Ramadan teh kudu bisa ngalakonanan atuh euy ieu bulan anu penuh berkah bulan suci Ramadan teh bulan penuh ampunan pahala ge dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ieu mah mantap urang teh kudu mangapna kudu ngamangpaatkeun ieu bulan suci Ramadan teh sok daripada nyaho HP teu pararuguh mah geuningan dinu HP mah loba nu kual ge teu pararuguh sok baca Quran gitu sok sholat sok pikir meunang nyaho HP tapi tingali batasan panon teh nah HP teh wah ieu mah ulah ditingali langsung leungit gede mah anggar puasa ge nempon wah dinu naon di video TikTok itu ngegarew sekali we tak ulah teh teh mengundang batal puasa teh tak kudu kuat puasa teh intina mah kudu kuat iman takwa ulah kagembang ulah kagoda komo aya nu ngajak ngagodin di luar ulah teh ulah daek teh anggar teh kapanggih ku jelema mah cenah hayu urang minum bae da eueuh nu nyaho cenah da we jelema sia teh jelema mah teh nyaho tapi angin Gusti nu apal Allah Subhanahu wa taala nu tetep mancau kahirupan manusia mah di mana wae silain nyumput di mana wae maraneh nyumput Gusti Allah moal peureum pasti nempo kegiatan maraneh keur naon teh Allah Subhanahu wa taala mah apal sia teh mentak ulah wawanianan puasa mah puasa we ulah di imah puasa datang keluar nih bumi kayak di warteg pantes geuning di sisi jalan katingalin teh sokore hungkul aduh ampun aduh tong siga baturan dewe kamari nanya ka ustad tek naros naon cenah si ustad teh ari keluar si panon batal henteu itu ustad teh keluar si panon kunaon gitu ada tema teh bieu dar baso rada teuing cenah jadi keluar si panon gelo cenah si ustad nu jelema teh
Atuh ngalebok baso masih ada batal da kadahar. Mun poho henteu ceu ustad teh kitu. Pada kacida we meureun nya euy poho samangkok mah. Mun ngasaan, ge ngasaan ge modal ibu-ibu nu masak yeuh. Meunang ngasaan tapi di ujung lidah. Terus ciduhkeun deui meunang cenah. Sarua diasaan samangkok we. Poho satuna deui teu meunang asieuna naonan atuh. Meunang atuh kitu mah. Heeh, aya. Pokona mah urang siris duakeun we di sasi Ramadan ieu urang sadayana teh nya sing dilancarkeun sagala rupina, ibadahna, puasana, segala rupina usahana oge sing lancar sadayana nya. Pokona mah jaga kesehatan sadayana. Ulah nepikeun ka teu damang atuh. Urang depan meureun hayang mudik tahun ayeuna teh alhamdulillah nya ayeuna teh diizinan mudik meureun ku pamarentah teh diizinan kitu. Diizinan sih namanya. Alhamdulillah nu jarauh teh. Sok nu geus lila teu mudik mah geuning mun harayang meureun mudik maranehna teh. Heeh. Aduh, ampun. Puasa kareka hiji sok bayangkeun 30 hari deui lebaran. Tinggal 5 eta we lebaran semangat puasa teh. Wah, teh lebaran 30 poe deui. Kudu semangat urang teh tah dari nama eta. Urang dengan modal anu teu mudik geus lila mah geuning nya. Kangen ka kolot urang di lemur. Sarua dewek oge yang panggil kolot. Yang bapak itu Bapak Semar can panggil geus lila. Heeh. Sidawala mah aya keur hees atuh eta mah. Heeh, urang aya teh maturan dewek di dieu mung sia keur hees. Aduh, ampun. Aduh, badaya euy. Da sabilang ngabuburit we, cuma urang ngobrol lagi teh daripada urang jendol daripada ruguh banyak. Puasa ka hiji teh atuh salila, kadua katiluna insyaallah alhamdulillah. Aduh, ampun. Badaya marukana sakitu meureun ti dewek, hapunten anu kasuhun, hampura anu katedaheun dewek mah tuh. Ngomong da balelol kacaretot hapunten anu kasuhun, hampura anu katedak pokona mah tong hilap di like, di komen, di share, sinareng di subscribe channel Sim Kuring Erik Niko Official. Meh kuring teh semangat deui bikin video-video selanjutnya teh baraya. Ting sarehat pokona mah didoakeun ku Mang Cepot baraya sadayana, subscriber Mang Cepot, penonton setia Mang Cepot didoakeun ku Mang Cepot cing sehat selalu, panjang umur, agung deui, cing kenging rezeki anu teu disangka-sangka, anu teu diduga-duga. Sing dilancarkeun sagala rupina, ibadahna, usahana di bulan suci Ramadan ieu teh nya. Pokona mah sing sehat sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.